Atuh ari urang Tasik mah kedah hafal ka tempat tuang ieu. Abi wae ti Kuningan ngahajakeun ngajugjug. Tah ieu warung Sangu Balakecrakan nyayagikeun masakan Sunda nu tos arasak ti kawit perhayaman, daging sapi, lauk sampai ka tumis-tumisan aya. Nu digoreng, dipepes, disemur, disayur, komplit. Nu spesial mah di dieu aya sangu piritan anu eusina ati ayam teh geuning. Terus di dieu mah aya tumis picung. Ieu teh ternyata tina kluwek anu masih ngora. Sambelna juara euy, cengek hejo, digeprekan cikur, uyah, dibanjur ku minyak panas. Tong hilap ngagoreng lauk asina. Bismillah huapkeun. Aduh, ieu ase cabe nembe deui ngemam. Biasana mah kudu kanu hajatannya. Semur jengkolna lekoh pisan dicocol ku sambel goang tadi. Tumis picung, iwung, hampas kecap wajib dicobanya. Sadaya asakanana raos pisan guys. ACC ditutup ku es kuwut serutan melona seger atawa hoyong nu amis pelem aya es goyobod. Aduh, ieu meni lumeho kalapana teh. Mangga atuh nu kabita langsung agendakan saja ke warung Sangu Balakecrakan. Tempatna jadul-jadul mantul asa dirompok sepuh, adem, enakeun betah. Lokasina di Jalan RM Marta Dinata nomor 75 genep Cipedes Kabupaten Tasikmalaya. Larisin be.